Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kumaha daramang mugia urang aya dina kawilujengan. Amin ya robbal alamin. Tepang deui sareng Pak Parman dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan maca teks argumentasi anu judulna Aneka Budaya Nusantara. Bahasa Sunda di kelas genep, yuk diajar online. Mangga nu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun, wilujeng nyakseni. Tujuan pangajaran dinten ayeuna anu kahiji maca teks argumentasi pikeun maham eusina. Anu kadua nyebutkeun eusi teks argumentasi. Maca teks argumentasi anu judulna Aneka Budaya Nusantara. Taya nu sarua pisan di alam dunia teh, nu aya ngan siga atawa mirip. Geus jadi hal wajar lamun di alam dunia beda-beda teh. Sakapeung urang henteu ngeuh yen pangeran nyiptakeun kaayaan nu beda-beda teh, sangkan urang silih lengkepan tur silih ajenan. Di Indonesia tutuwuhan rupa-rupa, seler bangsa, basa jeung budaya anu beda-beda. Tapi gumantung jadi hiji, nyaeta bangsa Indonesia. Najan rineka tur bineka, tapi tetep eka tur hiji. Teu aya halangan di antara urang, beda-beda tapi tetep ngahiji tur sabilulungan. Pangeran geus nyiptakeun rupa-rupa kahirupan, sangkan urang mikir gawe bareng tur hirup sauyunan. Hirup tulung-tulungan, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salebak. Nepi kawangun masyarakat anu repeh, rapi tur gemah, ripah loh jinawi. Mungguhing nagara Indonesia teh diwangun ku rupa-rupa bebedaan. Indonesia teh beunghar boga leuwih ti 13.000 pulau, 3.000 leuwih seler bangsa jeung 600 leuwih basa daerah. Acan rupa-rupa budaya nu sumber ti Nusantara. Urang kudu reueus jadi bangsa Indonesia. Ari sababna bangsa Indonesia beunghar ku budayana. Teu saeutik bangsa deungeun anu ngahaja daratang ka Indonesia pikeun ningali kaendahan alam jeung budaya Nusantara. Malah ku kataji-tajina kana budaya Nusantara. Teu saeutik bangsa deungeun anu ngahaja matur tur dialajar seni budaya Nusantara. Piraku urang salaku bangsa Indonesia rek cicing engke bisa-bisa seni budaya bangsa urang dicarokot ku bangsa batur. Ku kituna sangkan teu dicokot ku batur, urang minangka nonoman. Panerus bangsa kudu daek miara seni budaya Nusantara. Carana nya kudu diajar ngeunaan seni budaya di daerah masing-masing. Rea seni budaya nu bisa diulik ku urang. Ulah nepi dipopohokeun komo kagiles ku seni budaya deungeun. Ulah kakenaan kana paribasa jati kasiih ku junti. Anu hartina pribumi kaelehkeun ku semah. Seni budaya Nusantara ulah nepi kaelehkeun ku seni budaya deungeun. Banda budaya Nusantara pohara beungharna. Ti Sabang nepi ka Merauke beungharna banda budaya Nusantara. Lantaran boga ribuan pulo, ratusan basa jeung puluhan seler bangsa, di Aceh aya tari saman jeung tari sedati. Di Minangkabau aya tari piring, di Sumatera Barat aya tari lilin. Di Jawa Tengah aya tari serimpi, di Bali aya tari kecak, di Wakatobi aya tari belumpa,
Di Banyuwangi aya tari gendrung jeung di Jambi tapi di Riau aya tari sekapur sirih. Di Tatar Sunda we aya rupa-rupa seni budaya saperti angklung, bangseng, calung, celempungan, degung, doger, gembyung, jaipongan, kawih, ketuk tilu, pencak silat, sisingaan, tembang cianjuran, tembang gebes, topeng, wayang golek, jeung saterusna. Najan bangsa Indonesia boga aneka banda budaya Nusantara saperti seni, ratusan basa, kadaharan jeung inuman, lawon jeung sulaman, pakaian, tapi tetep ngahiji, nyaeta ngahiji dina bebedaan. Anu salajengna nyaeta kamus alit. Bangsa deungeun hartina bangsa asing, ngeuh artina sadar, gumulung hartina bersatu, kagiles artinya tergilas, kataji artinya tertarik, lawon artinya kain, matuh artinya tinggal, mungguhing hartina sebetulnya, repeh rapi hartina aman tentram, reueus hartina bangga, sabilulungan hartina tolong menolong, sakapeung hartina kadang-kadang, sauyunan artina akur bersama-sama, seler bangsa hartina nyaeta suku bangsa. Pancen pek jawab pananya di handap ieu. Anu kahiji, naon tujuan Pangeran Gusti Allah nyiptakeun makhlukna beda-beda. Anu kadua, naon sababna bangsa Indonesia boga moto Bhinneka Tunggal Ika. Anu katilu, naon sababna urang kudu reueus jadi bangsa Indonesia. Anu kaopat, kudu kumaha sikep urang kana seni budaya bangsa. Anu kalima, tetep kumaha najan bangsa Indonesia boga aneka banda budaya Nusantara. Wilu jeung ngerjakeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Mugia aya mangfaatna. Hapunten bilih aya kalepatan. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.